Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kijala kabagikeun panetepna ka sakuliah eta patempatan. Naon karandapan ku anak buahna jelas mangrupa ti jalma anu memang ngahaja keur neangan gara-gara. Keur Kijalak mah kawilang bingung oge, sabab eta patempatan teh masih keneh asup ka wilayah pamukiman. Nyaeta pamukiman Karaman Macan Liar. Sedengkeun nilai kana kemampuan dina maledogkeun regang garing jelas teu bisa dilakukeun ku sambarangan jalma. Kijalak jadi sadar di sabudeureun eta tempat aya jalma anu teu bisa dianggap enteng ajen pangartina, nu mata Kijalak dina cumaritana dibarengan ku kawaspadaan. Keluar Andika di sana. Kudu nyumputkeun diri. Andika geus kumaha ngalakukeun tindakan anu gagabah jeung kurang ajar ka murid gula. Leuwih hade teh mongkeun diri Andika lamun bener boga kawani mah. Ayo keluar. Kijalak ngagero sababaraha kali tapi weleh taya jawaban. Narsiah kerung bari neuteub ka Kijalak terus nyarita. Nah sakitu anu geus ngalakukeun tindakan teh eta katingali esa saha geuningan. Apaan ieu tempat teh masih keneh kaasup kana daerah kakawasan Abah Bewo Ki? Nu batak oge eta nu jadi kaget teh Nyai. Samang keluk lalu geus kumaha ngalakukeun tindakan anu kurang ajar. Keluar, hei keluar, tembongkeun di Andika. Keluar sia setan. Kijalak ngagero deui lantaran amak jeung panasaran. Kakarek oge balem bibir Kijalak. Harita tina luhur tatangkalan kadengi aya sora anu ngahaleuang dina wirahma sora anu sumbang teu ngeunah kadengena. Tapi matak sentar kana hati anu ngadengena. Cangkurileng eta cangkurileng hentreub dina dahan rokrak culang cileung Kijalak tangkorak bongan opak di dahar henteu di kumah bongan Kijalak eta bogaan Kijalak susumar siga kacamah. Kijalak jeung dua urang muridna katut narsia. Pada karagiteun da puguh geus apa anu boga sora saperti kitu mah taya deui kajabati si Rawing. Kijalak tangah kaluhur ningali kalebah sumberna sora. Di antara rerimbunan dang-daunan katingali si Rawing keur si Dendang dina dahan tatangkalan. Kijalak jeung dua muridna silih teuteub. Pada kaget jeung ngageter hatena kangaranan panggih jeung si Rawing anu harti bakal pinangih jeung halangan pikeun dirina. Tapi Kijalak jadi gede hate sabab eta tempat teh kawilang asup ka wilayah kakawasanana Abah Bewo. Arita Kijalak terus nyarita ditujukeun ka si Rawing. Turun sia Rawing. Wondong loba pamolah deuleu. Hasok turun. Hade kuring turun Jalak. Tapi geus naik ayeuna turun ye. Cilung. Si Rawing turun awakna ngalayang semu anu hampang.
waktu dua sukuran napak kana lemah estu teu nimulkeun sora nandakeun ilmu pangenteng badan Sirawing anu geus kalatih. Ulah kaget Ki Jalak. Geuningan aya Narsia. Cenah keur neneangan akang nyai teh. Tapi kunaon bet aya di dieu geuningan? Ceuk Sirawing ngareret ka Narsia anu masih keneh tacan leungit kakagetna. Narsia ngageter biwirna mangsa bantrok jeung tetepan Sirawing. Aya geter aneh kana hatena. Saterusna Narsia tungkul aya nu peueus baseuh dina panonna. Bet kabayang deui kaayaan waktu Sirawing jeung Kartika keur silih temrakeun rasa kadeudeuh. Kanyataan anu matak nyeri jeung peurih kana hatena. Abdi memang aya di dieu Kang Darma. Teu aja abdi linglung. Anu ayeuna ngamah di dieu. Abdi memang rek nyusul milarian Kang Darma, Kang Darma. Kumaha? Neneangan akang. Nah, make kudu diteteangan sagarupa atuh Narsia. Terus terang akang pangna ini teh sabenerna mah jadi teu betah. Sabab disedekeun dicekelan tuur kudu kawin. Akang teh horea mah ari kudu kiwin mah. Akang teh can siap kitu. Sirawing nyaritana geus teu didingding kelir sinang siloka. Estu saujratna sakumaha nu aya dina jero hatena. Narsia nyak beureum beungeutna. Bet jadi era parada ngadenge caritan Sirawing anu saperti kitu. Sirawing terus netep kaki Jalak bari nyarita. Ki Jalak, kuring rek nanyakeun yeuh. Rek dibawa ka mana ieu Nyi Narsiah teh? Lamun boga maksud anu teu hade, ku kuring bakal dihalangan yo. Jadi Ki Jalak kudu adu hareupan jeung Sirawing. Lamun boga karep anu goreng ka di Narsia. Naon sabab? Sabab kuring teh geus kahutangan budi ku Ki Odang. Akina Nyi Narsia bisi hayang nyaho mah. Ki Jalak mundur dua lengkah. Nitip seukeut ka Sirawing terus nyarita. Geus teu kudu loba dicarita lawing. Dewek geus moal ngomong deui euy. Sabab sakabeh obrolan jeung Narsia Andika geus nyaho. Ngan kudu nyaho yeuh. Ieu daerah patempatan teh kawilang wilayah ka kawasan Abah Bewok. Sirawing ngalangak seuri ngadenge caritaan Ki Jalak semu anu ngancam jeung nyingsinan. Henteu kudu galak atuh euy. Jeung henteu kudu nyingsieunan Jalak harupat. Tuh tempatna maeng bal Persib anu kamari ieu gedeg wae. Bisi hayang nyaho. Tadi pamukiman macan liar teh geus diubrak abri ku kuring Jalak. Malah si bewok berwok oge ngagorowok terus kabur jicir ngacir. Di hareupeun dua urang muridna jeung Narsia. Ki Jalak era mun kudu terus jejerih sieun ku Sirawing. Kalawan dina sikep nu dipaksakeun harita terus nyarita. Poncong jumago ilai Rawing. Ulah sampe dah kungsi nyelekeun dewek deuleu euy. Gagarana jelema teu salawasna jaya deui. Bakal aya apasna sia Rawing. Pontong tak kabur sia. Ayeuna ilahi nu bakal apes mah Rawing. Tak kabur. Halah Jalak. Didinya nu takabur mah woi.
maka jong boga angkuhan ieu wilayah teh ka kawasan si bewok berawok lin. Padahal si bewok jeung anak-anak buahna teh geus ngajeloprak jadi babatang. Ngerti henteu? Geus kaot masih ada blakuk. Ayeuna anjeun reka bangkang. Ulah sama tadi dia aya we, eta mah tinggal pilih. Caritaan si Rawing aya pangaruhna oge keur Ki Jalak jeung dua urang muridna. Sabab teu mustahil naon diomongkeun ku si Rawing teh mangrupa kanyataan. Tapi Ki Jalak oge henteu gampang jejerih kitu bae. Sokomo aya dua urang muridna anu saeutik gedena teh bakal bisa ngabantu mangsa adu hareupan ngalawanan si Rawing. Netep seukeut ka si Rawing harita Ki Jalak bari nyekelan perah bedogna terus nyarita deui. Wantong loba carita deui Rawing. Leuwih hade ayeuna mah maneh tong pipirueun kana urusan dewek. Beling keneh nyegah. Ini tinggal tempat-tempatan Rawing. Samemeh dewek ngalakukeun tindakan ka Andika. Ki Jalak jeung dua urang muridna pada sayaga diri. Sedengkeun si Rawing harita kalakah seuri bari nulak cangkeng meuwuh beuki muntab panas kana hatena Ki Jalak. Jalak. Sakitu geus kungsinang kana kawas bakakak teh Jalak, masih keneh wani nyentak ngagertak. Jadi hayang seuri ngabarakatak ieu mah Jalak. Aduh, nah ieu mah si calon bokakak. Si Rawing bangun anu geus teu ningali sabelah mata ka Ki Jalak jeung dua urang muridna. Narsiah gancang nyingkir ngajauhan. Sabab geus surti lumangsungna ijen jajaten geus moal bisa diponah deui dina waktu harita. Sedengkeun Ki Jalak sanajan bener maehna kungsi eleh wawasen ku si Rawing dina harti jadi pacundang. Tapi ningali sikap jeung ngadenge caritan si Rawing anu nyentuh kana hatena, ngajadikeun Ki Jalak bedah amarahna. Meh dina waktu anu bareng harita Ki Jalak jeung dua urang muridna majuna rajang. Modal sia Rawing. Tanah ieu sia goblok. Hiya! Wang ajar sia. Lu belum tahu gue? Rasain sia. Dong dulu pindah aing geus golot sia Rawing. Wakajan sia ngomong sia geunahna sia goblok. Ki Jalak kacurlat luncat madakeun bedogna ngarah kana beheung si Rawing. Disusul kedua urang muridna anu masing-masing bedogna ngarah kana dada jeung beuteungna si Rawing. Tapi lain oge si Rawing lamun kudu kapalingan geraku panarajang anu jadi lawan. Si Rawing metakeun ulin karuhunan dina jurus kahiji Mega Malang. Jirimna ngacurelat di antara tingkurilap jeung kolebata bedog lawan anu estu matak sowakeun jagon masih atah ajen pangartina. Curelat jeung salagedeug. Si Rawing nyaho-nyaho geus pindah tempat pancuh dina tangtunganana. Ki Jalak jeung dua urang muridna culang cileung neneangan si Rawing anu jadi lawana. Neneangan naon Jalak? Neneangan naon yo? Abong geus kolot jeung deui atuh daluh. Ngaran Jalak mah kuduna oge keur hayam atuh ake gipeot. Nu matak teu aneh mun kotokeun teh ieu yeuh. Di dieu kuring mah yeuh di dieu. Culang cileung cigas kawas bangsat. Jangan palingun. Ceuk si Rawing bari cingogo jeung nangeui gado. Meh bareng tiluanana ngabalikeun awakna ka tukang. Tiluanana silih reret hatena beuki tamah muntab panas ku amarah. Sabab asa dicoo gado ku si Rawing. Ki Jalak mundalik panona bari terus nyarita. Wantong sombong si Rawing.
dewek leuwih hade ngajam pana bugang di patempatan deuleu mun teu bisa mati di diri si lain Sirawing. Oh, jadi jalak teh hayang maihan kuring. Nya sok atuh. Nu bener matakeun bedogna kawas bebenyit wae kawas sain kolot wae aki-aki peot. Lain ari ngagorowok si Ganu nya. Ari anu beunang saukur angin, kasihan deh loh. Setan untungnya capek ka mana kalep sia rasakeun sia. Iya. No. Iya. Dah gitu tuh makin tenaga. Iya, Sirawing rasakeun sawat. Oke bos. Kan ieu mah mawana ka dieu si ku asup. Ada dia. Iya. Geuna kana ibu burung sia goblok. Wayana. Sorelat. Silung. Ki Jalak dibaturan ku dua urang muridna maju dina rajang. Leuwih ngaronjatkeun daya panarajangna tibatan tadi. Sirawing ngimbangan daya panarajang lawan ngagunakeun curus kembang sari mangrupa curus anu kadua tina ulin karuhunan. Sanajan gerakan Sirawing siga anu nyalse teu beda ti anu keur ngibing tayuban. Tapi mampu nyingkahan gerak panarajang lawan, malah di luar dugaan lawan Sirawing ngabagikeun panarajangna. Dua murid Ki Jalak ngaracleng bedogna. Saterus anu saurang peunang dada anu saurang di lebah iga burungna. Kabeundangan ku kepretan ramo-ramo leungeunna Sirawing. Sanajan ngan saukur kepretan, tapi ngandung kakuatan tanaga anu rosa. Gilak. Cilupet. Anjir. Ampun anjir. Apaan? Dua nana pada ngajengkang bariting salangirnahan kanyeri. Tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Ki Jalak puguwe beki muncak amarahna. Aya paribasa geus kagok borontok kapalang caramang. Lamun nepikeun ka kudu ngeureunkeun tarungna. Hiya! Rajakeun sia goblok Rawing. Surelat. Ki Jalak maju dina rajang leuwih ngaronjatkeun daya panarajangna. Malah ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna. Tapi seperti kejadian dina waktu anu katukang, sanajan Ki Jalak keur tenaga jeung pangartina, tapi tahapan ajen pangartina memang aya di sahandapeun ajen pangarti Sirawing. Bangsa leungeun katuh Ki Jalak anu nyeklan bedog bantrok jeung leungeun Sirawing. Anu geseng hideung. Harita Ki Jalak ngageronahan ka nyeri, leungeunna asa kompir. Teu matak aneh lamun bedogna leupas tina cekelanana. Ketuk deuk. Anjir, nyeri anjir. Nyeri tulungan geus mandiri tulungan lagi nyeri anjing nyeri. Daligdeug jari jeug Ki Jalak nyobaan mancuhkeun tangtunganana. Tapi samemeh bisa pancu harita Sirawing geus maju narajang. Tenggelan Sirawing hantem kana dadana Ki Jalak. Corelah cebrotas anjing lagi deh nyeri anjing. Aduh dudung lengjeng sarikeun anjing. Nyeri anjing. Jengkang kelebut. Ki Jalak geus teu bisa ngajaga di kaseimbanganana. Badana harita rubuh ngabebengkang. Dina waktu nu henteu lila tilu lawan geus bisa dirubuhkeun ku Sirawing. Kanyataan anu ngadatangkeun rasa bunga jeung kareueus keur narsia. Anu ngabandungan kana lumangsungna kajadian dina waktu harita. Tapi eta perasaan bagja dina hati narsia teh henteu lila. Diganti ku rasa henteu simpati jeung amek ka Sirawing.
ras inget deh karena tindakan Sirawing anu geus hianat kana cintana. Bet kalakah mika cinta kawanoja anu ngaran Kartika. Sirawing ngaret ka Narsiah terus nyarita. Kumaha Narsiah? Aman ayeuna mahnya. Untung panggih jeung akang dina waktu ayeuna Narsiah. Mun teu panggih jeung akang mah moal aya nu nulungan meureunanya. Ngeunah sigana yeuh duh lamun ngarujak limus wayah kieu. Narsiah nganukur ngaret saliwat ka Sirawing. Dina sikap jeung paromana anu henteu ngagamarkeun rasa kabunga, harita Narsiah terus nyarita. Abdi teh hayang ditulungan ku Kang Darma. Anu jelas abdi hayang panggih jeung Bah Bewok jadugna karaman macan liar. Sakal reka baktikeun diri ka manehanana. Narsiah nyaritana semua anu nafsu kawilang nafsu di dasaran ku rasa timuru. Sirawing kerung bari nyengir ngarasa teu ngarti meureunnan ku carita Narsiah. Nah aku naon bet kalakah kitu geuningan nyai? Ari sugan akang teh tadinya teh keur kaancam bahaya. Duh, mun kitu mah atuh salah meureunnan tindakan akang teh nya. Nya akang salah. Atuh mun kaya kieu mah. Salah banget gitu loh. Ceuk Sirawing bari garo-garo kana pipina. Tindakan Kang Darma memang salah. Pipiluan karena urusan pribadi abdi Kang Darma. Sabab abdi geus nekadkeun moal rek pulang di Kalembur. Sabab geus aya hartina hirup di Pilmuran oge. Sirawinging sereuk sababaraha kali. Bari nyarenge seri leutik terus ngadeukeutan ka Narsiah. Kituna teh lantaran teu nyahoan keur maehna mah mun Narsiah teh nyidem merasa ka nyeri hate ku Sirawing anu dianggapna geus hianat kana cintana. Kunaon geuningan buat jadi kieu nyai? Siga anu ceuceup jeung ambek ka akang teh geuning. Padahal urang panggih deui teh kakarek ayeuna. Bener tuh. Tuh ngarti jaina teh. Ulah ngalilieur atuh Narsiah ah. Beuki tambah kahudang kaambekna Narsiah waktu harita terus nyarita deui. Kang Darma anu ngalieurkeun mah kawas lain lalaki wae. Ku anu jadi aki ditalik kalaka terus ngaleos ngabeng-beos da puguh aya nu ngantos. Wanoja leuwih geulis tibatan abdi anu ngaran Kartika. Bener pan? Teutepan Narsiah beuki seukeut ka Sirawing. Paneuteup anu ngandung kaamek. Sirawing nepak tarangna. Kakara ngarti ayeuna mah Narsiah teh amekeun ka manehanana pedah boga hubungan jeung Kartika. Ngan anu teu kaharti teh naha Narsiah beut nyahoeun ka Kartika sagarupa. Kitu ceuk pamikirna Sirawing. Teu lila Sirawing terus nyarita deui. Oh. Jadi mun kitu mah nyai teh timuruan kakang meureunanya. Timurun ye. Pedah akang aya hubungan jeung Kartika. Duh. Padahal ku akang diwanohkeun oge. Acan eta Kartika teh ka Narsiah. Tapi geus nah Narsiah bet nyaho. Nah ira panggihna ieu teh. Anu ngabohong geus pasti kabendon Kang. Ngeunaan kayaan Kang Darma anu sabana geus kasakuan kabehanan aku abdi. Jadi Kang Darma henteu kudu ngarasa kaget Kang. Oh, jadi geusnya. Oh, nya. Nya syukur we atuh ari kitu mah.
Dumatak cek Akang oge tadi pan diomongkeun Akang teh ari kudu buru-buru kiwin sakumaha cek Ki Odang mah. Terus terang teu bisa narsia henteu Akang teh. Malah Akang apan kungsi nyarita mun papanggih jeung awewe anu leuwih geulis, tangtu Akang bakal milih anu leuwih geulis. Nah, salah kitu caritan Akang. Sok, coba. Lain salah deui Kang Darma. Tapi Kang Darma teu boga perasaan. Teu ngaragap hate batur. Asal ngeuna sorangan Kang Darma mah. Mata dari hate jeung amag dari abdi. Nu mata aya nama abdi rek idit we nepungan ka Bah Bewok. Bah Bewok. Geus nyarita kitu mah jol talanyang we Narsia ngabarebat lumpat. Si Rawing ngahuleng bari serilitik terus ngagerenang ngomong sorangan. Kitu geuningan hati awewe mahnya. Duh. Hei Narsia. Keheula daguan Narsia. Jol ngabarebat wae teh. Di kamana Narsia? Weh Narsia. Narsia. Si Rawing ngageroan Narsia. Tapi anu digeroan bari jeung Rembai Cipanon terus we lumpat. Geus teu malire deui panggerona si Rawing. Geus teu ngalieu deui ka tukang. Saterusna si Rawing ngaret ka Lebah Ki Jalak jeung dua urang muridna anu masih keneting salengir nahan ka nyeri. Tapi si Rawing taya karap nyusul Narsia anu keur timburu asmara. Jiwa si Rawing anu bebas teu kapangaruhan ku kaaya Narsia. Si Rawing neuteup ka Ki Jalak terus nyarita. Hei Jalak. Andika kudu tanggung jawab yo lamun nepikeun ka Narsia cilaka. Bungan Andika nu geus mawa Narsia ka ieu patempatan Ki Jalak. Tah ayeuna coba caritakeun ka kuring. Kumaha mimitina pangna bisa panggih jeung Narsia teh? Sok gancang jawab Jalak. Lamun teu hayang eta beuheung murid ka tukang mah ye. Si Rawing minta keterangan ka Ki Jalak malah dibarengan ku ancaman sagarupa. Ki Jalak sasat geus leungit kawani ilang daya. Manehna bener-bener sieuneun ku ancamanna si Rawing. Dina kayaan bari jeung gempeur harita Ki Jalak terus nyarita. Kejadian memang di luar dugaan Rawing. Memang kungsi boga niat rek nyangkalak Narsia. Tapi suwung eueuh di lembur. Nyumatak jeung dua murid kula harita terus neleangan Narsia. Anu akhirna diparengkeun pasaranog di jalan. Saterusna Narsia ditanya di kamana lampah Narsia. Ya Narsia teh nyarita sasat keur bingung jeung nyeri hate cenah ku lalaki anu ngaran Darma alias si Rawing. Sabab geus hianat kana cintana. Walah boga hubungan jeung wanoja ngaran Kartika. Manehna ningali ku panon sorangan cenah. Kuring terus dipangaruhan si dan pungan Bah Bewok. Malah bisa ngajelaskeun di mana ayana jeung yang Rawing gitu. Kitu tapangna bisa babarengan jeung Narsia ngambah ka ieu patempatan teh. Ki Jalak mere katerangan ka si Rawing ngeunaan ka sang tukang pangna bisa babarengan jeung Narsia. Si Rawing ungut-ungutan tara ngarti kana guaran ceritaan Ki Jalak. Oh, jadi beginu. Jadi Narsia teh nyerieun hate ku kuring berenanya. Kenapa atuh kunaon? Nah, kunaon jadi begieu? Sedengkeun si Rawing terus ngagereneng ngomong sorangan.
Kijalak jeung dua orang muridna ukur silih tetep dibarengan ku hate anu kaketegan. Inggih Sirawi ngalakukeun tindakan kamaranehna tiluan. Sirawi ngetek antep ka Kijalak jeung dua orang muridna teh latus nyarita. Mun kitu mah geus we, kitu atuh. Anjeun tiluan teh teruskeun lampah nepungan si bewok. Caritakeun papaya jeung Sirawing gitu. Isuk pageto kuring bakal datang deui pikeun ngayakeun balitungan ka si berwok. Geus kitu we nya lah. Hiya! Slung, curirat. Les. Jirim Sirawingan sakilat geus leungit tina teutepan. Kijalak ngaret kadua urang muridna terus carita bae narik napas panjang. Untung jelek Sirawing lain jelema anu kejem telang geus. Cacakan mun Sirawing kawas bah bewok. Wah, duga cingku bahan si bulang tiluan we. Sirawing bener-bener luar biasa kapunjulan elmuna. Cacakan urang maju babarengan tiluan teu mampu ngukuran Sirawing. Ceuk malah bah bewok oge meh-mehan eleh jajahat dan mun teu ngaliksikan mah. Murid Kijalak anu dadana kabeunangan ku kepretan dengan Sirawing teh harita terus nyarita. Rek setelah kieu mah kajianana kudu gancang ya mah urang buktikeun. Nah bener taitan Sirawing tadi teh pemukiman macan liar geus diburak bari ku manehanana. Bari ngabuktikeun tapi jeung henteu narsiah ka tempat Bah Bewok. Murid Bah Bewok anu saurang di harita milu mairan caritaan. Bener beli gitu we gigulu ah. Agalanan Sirawing jelas ya bakal jadi ancaman ke urang sadaya. Kudu aya upaya we nu bener-bener ya mah bikeun nanti nyingkirkeun Sirawing anu kawilang jelema ngabayageun. Kitu dah. Kijalak ungek bari ngabagikeun paneuteup,na kadua urang muridna terus cerita deui. Itu wadah hayu. Hayu ayeuna urang gancang tepungan Bah Bewok euy. Urang jelaskeun rupa kajadian anu kanapan ku diri kurang. Geus kitu mah tiluanana terus arini tinggalkeun eta patempatan nu dituju pamukiman gerombolan macan liar pikeun nepungan Bah Bewok. Kijalak jeung dua urang muridna saterusna diwanohkeun ka Ki Uwak. Sageusna silih bagiakeun sakua mistina harita Bah Bewok anu ngamimitian muka caritaan. Aya alus tamani ayeuna datang ka dieu Jalak. Satalina mah dewek rek ditasi calil sangkan iring datang euy. Sabab dewek boga rancang khusus keur ngabasmi Sirawing. Jalma nu jelas kawilang ngapayakeun keur pihak urang. Kijalak asa di jalanan pikeun cumarita. Saterusna ngajelaskeun ngeunaan kajadian anu karadapan ku manehanana mangsa pagi jeung Sirawing tepi katarungna. Sageusna cukup pareka terangan Kijalak mungkas guaran caritanana. Tak kitu bah. Ngan nah aku naon narsiah datang ka dieu geuningan. Wah, meungeus teu kudu nguruskeun mikiran bikang deui euy. Keun wae masalah eta mah montong dipikirkeun. Anu jelas matak dewek ngomong kabeneran maneh teh datang ka dieu euy. Sabab geus aya pamikiran anyar pikeun nyingkirkeun ngalah ciwana Sirawing. Tah ieu pamikiran teh datang ti lanceuk dewek ieu. Ieu jelas nama Jalak. Bah Bewok ngajelaskeun karep pamaksudanana nyata rancang hasil pamikiran Aki Uwak teh. Kijalak ngabandungan kalawan Daria kana caritana Bah Bewok. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun sagala rupana Bah Bewok mungkas caritanana. Tak kitu Jalak. Kumaha kaharti? Lamun geus kaharti urang gancang laksanakeun, urang atur sagarupa
sarta laksanakeun sakomestina euy. Leuwih gancang tangtu beki wade. Coba kumaha ceuk pamikiran Ilai Jalak. Aki Uwag ngaret kaki Jalak terus milu mairan caritaan. Terus terang dewek teh kudu ngakur, non teh kudu ngaku secara jujur. Si Rawing teh awing-awing anu ngawasa ulin karuhunan kawilang lawan anu berat. Dewek anu kawilang geus masagi malah dilapis ku ilmu kadugalan. Tetela teu mampu pingkeun ngungkulanana. Lumata keueuh di jalan kajaba kudu ku cara kitu Jalak. Ki Jalak ungut-ungutan tada ngarti kana caritaan Bah Bewok jeung Aki Uwag. Neuteup ka Bah Bewok saterusna Ki Jalak carita deui. Nyari cek kuring mamun memang eta jalan anu hade kajabayana urang laksanakeun we. Pangaranan pupuh lembur memang geus aya dina pangaruh kuring. Jadi moal make kudu hese beleke masalah eta mah. Nu kudu dipikirkeun mah si Rawing bakal datang di ka dieu pikeun ngayakeun balitungan ka Bah Bewok gitu. Bah Bewok ngusapan jangotna anu kasar terus seuri bari nyarita. Memang bener Jalak. Ngan meme si Rawing bisa ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana. Manehna geus kaburu jadi buronan euy. Jadi udagan para jago jeung jawara anu hayang hadiah gede. Loba anu talurun gulung jeung lunta ti pagurona euy. Nyatana lantaran kabita ku hadiah anu gede. Masih keneh loba lah para jago nu can dikanyahuankeun ku urang geunaan kemampuan ilmuna. Jadi sameme si Rawing datang ajolaga dieu, geus kaburu aya nu datang ka dieu nganterkeun sira si Rawing. Kitu tah ceuk dewek mah euy. Ki Jalak terus carita deui lantaran masih keneh aya kapanasaran sigana teh. Jadi iraha kila-kilana kudu ngalaksanakeun eta pamaksudan teh. Nyata mere warta atawa embaran ka satiap daerah jeung pileumulan bah. Ceuk dewek oge leuwih gancang tangtu leuwih hade euy. Jelas kudu sagancangna ieu mah. Lumatak ayeuna mah urang asakeun we babadamian urang teh yeuh. Lain kitu Kang Uwag. Bah Bewok ngaret ka Aki Uwag anu deret terus ngajawab. Bener Bewok. Urang asakeun we ayeuna mah babadamian urang. Meungpeung jelema anu dibutuhkeun ku urang bantuanna geus datang ka dieu. Teu kudu hese nyusulan. Dewek boga kayakinan euy. Naon anu jadi rarancang urang mangrupa cara pikeun nyingkirkeun si Rawing. Nu kawilang ngabayakeun mun teu buru-buru di parenan ciwana mah. Geus kitu mah terus sabadami deui anu leuwih asa. Anu jadi masalah taya deui kajabati si Rawing. Ngayembarakeun jiwa si Rawing mangrupa jalan pamikiran Aki Uwag anu geus kalasa teter mangsa ngungkulan ajen pangartina si Rawing. Kawilang jajaka anu geus nyangking sapinuhna ulin karuhunan warisan Kidebleng. Mangrupa ilmu silat buhun anu mibana tata gerak arane sarta waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh piparatosanana. Mios.